guys aya nu datang ka hidayatul khalqi ngaji mah teu dibere hidayah tapi imannya na ka Allah aya nu dibere hidayatul irsyad datang ka ngaji datang ka bisa Allah tak urusanana terakhir hidayatut taufik mahal jasa aya anu bisa ngaji tapi teu ngamalkeun teu dibere hidayatut taufik Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah ieu mah ngalanjutkeun ayat nu kamari jelema-jelema nu iman ka Allah ditambahan ku beramal soleh nu Allah nyaritakeun bahwa nu iman tur ngamalkeun kana amal soleh Allah janji dengan rahmatna ulaika ashabul jannah surga lain saminggu sabulan satahun ta lain 10 tahun hum fiha khalidun tur ngalaksanakeun amal solehna teu kudu berat-berat la nukallifu nafsan illa wus'aha asa endek bae ka surga asa dihareup bae ieu ka surga pasti biasa husnuzon urang ana inda zanni abdi bi cak Allah kulama kumaha sangkaan hamba kaula ka kaula sangkaanna aing mah ka surga akeun aing mah asana ka neraka akeun kumaha sangka sia bae nu mantap kajeun teuing teu salat sing gede sangka ai teu isin mah atuh nyana ge boga sangka boga perhitungan ieu nyana ieu boga sangka asal aing digaji atau emang digawe ieu jelema nu teu digawe di ikan atawa teu digawe di kitu cinglu teu digawe tapi jana boga sangka asal aing digaji ya da ku galede ge moal ka jelema atuh sangka ge sarua eta Gusti Allah ngomong kos kitu teh ulah disangka lah aing mah bagus sangka bae atuh bagus sangka ge kumaha sangkana lantaran nyana ge boga rarasaan ieu boga rarasaan sakieu haji taji kumaha kira-kira ya di ayat ji atuh deuk kumaha deui jang ngaji unggal minggu sanajan di handapeun tangkal Ambon kan salat ja atuh biasa ulama sanajan tilok tahajud tilok bala temat tuh sakira tambahna doang ka Mekah jang geus ngazakat ja atuh osok anak atuh ja hayang sok dibabagi segala rupa aju perasaan ja atuh ieu mah kata bapae ka surga ja ieu mah eta bagus sama sangkaan kitu kan nu saurang deui Dedi, lu Ded emang bagaimana ini sekarang lagi sakit? Iya, gua lagi sakit. Kira-kira lu kalau sakit ke surga apa neraka? Tahu ya. Saya itu, tapi kalau sangkaan sih pengen ke surga aja. Bagus aja Ded. Kata Kiai juga harus bagus sangka. Iya, lu suka sholat? Kagak. Puasa suka lo kalau bulan Ramadan ya kagak juga sebenarnya lu kerja apa aja itu ya sekali-sekali suka mabok juga sih ini lu sekarang lagi gimana perasaannya mau mati kayaknya gue tapi ada nggak perasaan sorga sangka sih sorga aja iya kepengen mah walaupun begini-begininya maha Allah maha gopur ini waduh buka dalil tak budak jawara ge buka dalil tetap di jero hati nama teu biasa dibohongan dek sangka kumaha aing ngadenge di kiai-kiai nu teu salat mah ka neraka 1 juta kali aing boga sangka bagus ge hate leutik nama teu bisa dibohongan sangka teh kumaha aya korena jeung dilala ka jeung kumaha ge ai kitu mah urang salat sok sok salat atuh sok aing mah ka jeung kumaha ge jawani aing mah lamun tinggalin kodok mantap aing mah subuh mah kodoan melulu aing. Ani aing mah. Tak atuh geus emang sakitu bisana jeung aing mah. DHS mah anugerah ti Gusti Allah. Jaing ge hudang mah tuh sok berjamaah. Ngan teu hudang-hudang emang nang Allah pan. Bohongan ku Allah teu dihudangkeun aing. Nyalahakeun ka Allah tolol tak budak.
tapi aing kodo kan ye eta aing gede hate tetep sorga aing eta mah deres kos kitu mah sebab salat dah siap moal ka sorga jatuh husuk atuh soal husuk mah dak mah lain deui eta mah bagian kiai eta mah bagian aing mah duduk husuk di mana salembur aing coba dengekeun husuk jeung mal aya atuh lamun hunu kudu nu husuk bae maka sorga atuh mah sorga kosong nyanakeun ngarobrol bae teh si Unyil jeung si Petruk. Tetep aing bagus angga, eta aing mah sabisa-bisana sakit. Tetep sia itu husuma je. Aing kamari kan ngaji di Cilongok. Cak Allah lain cak kiai cak Allah la nukallifu nafsan illa usaha. Aing mah sakuran eta doang nu ditenget-tenget ku aing. Jangan ke dalil di harapan Allah. Besi Allah nanya, "Sia sabaraha taun hirup?" 60 Gusti. Kunaon teu pernah tahajud teu kabawa duha sarwa teu kabawa kunaon sia salat zuhur dengan zuhur henteu maka salat sunah tetep teu kabawa Gusti abdi mah nu pardu-parduna bae kata husu pancak Gusti la nukallifu nafsan illa wus'aha waduh cak Gusti Allah malaikat balangkeun ka sorga ieu mah nu kieu mah geus segera geus waduh tah batak sakuran teu kudu bade talar ieu bae hiji jangke di harapan Allah. Aduh, mantap jasa. Si bae bala nu kalipun nafsan illa wusaha. Geus sakitu talar. Malah mah rakaat awal rakaat kadua eta bae pake. Salat maghrib. Jadi imam deui. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La nukallifu nafsan illa wusaha. Allahu akbar. Rakaat kedua tadi bae. Wailil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Allahu akbar. Cak makmum mantep ya. Imam istiqomahkeun ye. Hebat imam ya. Keceritakeun mah jelema nu iman terus beramal soleh memang jelas-jelas asal ikhlas ialah Allah ngajanjikeun ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun ketika digiring jelema nu iman tur nu amal soleh dek dikasorgakeun di hareupeun sorga teh aya tangkal kayu gede didinya teh aya dua sumber cairna tina akar dipandian heula ku malaikat didinya teh maksudna ieu nu hiji teh ngaberesan batinna supaya aya ulah aya panyakit-panyakit nu hiji deui ngaberesan zahirna geus zahir jeung batin teh geus diberesihan nu mantak begitu asup ka sorga wa nazana ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar datang ka jero sorga geus eueuh panyakitan jero hate teh eueuh ujuban eueuh hikduan eueuh takaburan eueuh sumadan lain sebagainya geus sesenangan we di jero sorga tanpa aya panyakit kan ngeunah jasa urang ge di dunia mun boga babaturan sombong boga babaturan tawadu boga babaturan daek ngabela ka urang boga babaturan teu ngunek-ngunek ngeunaheun jasa urang boga babaturan teh urang perlu motor kuncina aya motorna aya dipake bae urang sia teh bebeja deui batur aing nu ieu mah geus moal nanaon nya nama kajian buku mah ge bahkan aya duit tadinya cokot jang meuli bensin teu bebeja deui ngeunaheun jasa motor-motor babaturanna kuncina geus nawel dirinya duit teh jang meuli bensin teh teu bebeja deui jeung babaturan urang hendak berangkat kadeuleu aya je Samsu di kantongna cokot deui mantep jasa. Oh, dorong menang sapoe balik deui ka dinya tuh. Bener bae. Cek babaturan teh. Aing geus nyangka motor aing ku sia. Heeh, duit dari cokot ja. Heeh. Aja rokok aing ge cokot tuh. Ih, bisaan sakira teh. Seuri pada eta urang boga babaturan kos kitu mantep jasa. Coba lamun urang babaturan. Motor aing dibawa ku saya teh bebe kahayang aing bebeja atuh sia goblok sia awal sia. Enggak sah sampai di sini saja. Paneta orang teu ngeunah teh boga babaturan kos kitu. Masyaallah, kos urang boga pamajikan hatena bersih ngeunaheun biasa.
kurang dek berangkat teboga duit aya duit pamajikan cokot kurang bahkan aya emas na anting di dinya tah giwang dicokot kurang dijual kurang saminggu teu datang teu balik barang datang ngadinya neng kakak nyokot duit kulanya heeh adi eta eta anting dicokot deh cokot di bisi kurang mah ieu tutuna naon ka tadi negeti kakak ieu ngeunaheun kana hate tih sate urang. Masya Allah ada lagi kakak bisa balik kene saking geus alhamdulillah kula mah urusan duit urusan anting segala lah masa nu penting kakak aya Masya Allah tis jasa coba neangan di Cikupa kos kitu barang datang kokoprak geus dikieu-kieu bae koprak urang ge datang aing lewat mana ieu lewat mana ya aing ka hareup apa ka tengah apa ka dapur bingung aing nya geus koprak imah urang ngabangun urang tapi urang sieun balik coba pan eta tolol eta urang tapi maksakeun maneh kakak malih duit kulanya ulah tuh aing asup ulah dasarna emang turunan kakak mah teu bees tuh paman mah bapak turunan pan bapak urang bapak kolot urang ka bawa pan eta untung lama teu beres bae emang tolol urang Cikupa mah bloon kan panas nu aya urang Masya Allah kan mantap nengan pamajikan teh nu kos kitu tah neng neng leungit duit lah leungit duit bola ka ditanya diuk bae heula ka diuk kalanan nginum heula duit mah gampang diteangan Kak tapi pan kakang mun leungit hesean anak-anak sadunya ieu ngan kakak bentukna ngan hiji doang kos kakak doang ih kula mah geus eueuh deui di hate kula ngan kakak doang aduh kan urang ge tiis jasa aya atuh ka kamar hayu atuh aduh basotan neangan pamajikan nu tiis neangan nu tiis nu ulah marah bae ka urang Masya Allah cak pamajikan lah kiai ieu bisa bae geus katara di hatena kitu bae emangnya mah teu maksud bagus ya hatena maksud bagus di dunia mah kos kitu bae tetep boro-boro jeung babaturan boro-boro jeung pren urang dina usaha boro-boro dina politik cacak-cacak jeung pamajikan bae ge teu meunang salah saeutik dunia mah kos kitu tetapi di sorga wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin dicabut ku aing cak Gusti Allah panyakit nu aya di jero hate urang boga pamajikan 70 sugan aya kumaha pamajikan teh aya encan tambahan pamajikan urang nu asli encan ditambahan deui tatangga urang nu salakina ka neraka pan eta bagian urang euy nu mantak doakeun bae tah kan eta kan jadi pamajikan urang eta kumaha eta nyana aya panas di sorga moal aya wa nazana ma fi sudurihim min ghillin lain sorga tuh aya kene panas mah lain sorga di dunia teh urang hayang nyandung boga pamajikan 2-3 maksudna hayang jadi sorga kan abeh ieu kieu hayang jadi sorga boga panyakin boga pamajikan 2-3 4 ternyata jahanam kabeh nyana ge ngana sehatan kanu encan nyandung ulah cak aing ulah emang kunaon pepes hulu sia aing ente pan teu pepes aing geus tanggung pepes aing nya kage kada sehatan ulah coba-coba lamun sia hayang pepes hulu jandung sia nu aing ge ieu geus diganti ku batok kalapa ye menyandung kada sehatan hampir kabeh karar itu kabeh sia hayang tentrem imah tangga ulah nyandung geus hiji bae kabeh nu nyandung karitu aya nya lagi nu ngajakan nyandung abeh dicarekan nyana itu ge dicarekan ketika nyana dicarekan nyandung lah ngaranna ge babaturan deugeut akhirnya nyandung kan tah nu kolot nyarekan itu ge sarua kapang ide saya carekan kan sasalaman akur eta mah abeh aya batur doang ai tentrem mah eueuh nu dimaksud hayang boga imah mewah
ditendenan di sisina pancuran, ditendenan deui cai mancur, ditendenan deui taman-taman, di samping eta deui boga kendaraan, lain hiji 2 3 4 jana nyandung maksudna hayang jadi sorga. Supaya di dunia teh jadi sorga, ternyata teu jadi sorga. Balik ka imah sieun. Sieun jalan mana ini? Imah nyana. Pemajikan dibiayaan ku jana. Tapi alabatan Kapolres menghadapi pemajikan teh. Aduh, Kapolres ona aya senyum-senyum ieu mah. Tutut bae le manyun tutut. Teu jadi sorga. Nu mantak ciptakeun imah tangga supaya jadi surgawi ulah hese-hese. Teu kumaha supaya suasanana nyaman, supaya urang ibadah ka Allah mantep. Eta nu nyandung ibadahna moal beres kajian kumaha ge. Allahu Akbar. Poe ieu aing ka mana balik ieu. Nyana schedule gilir malulu di jero hate. Mun opat teh mah, wah ieu di dieu, isu ka mana ieu? Isu ka anu, isu ka mana? Isu ka mana? Teu kumaha husuna. Gantung habak jelema kos kitu ieu. Eueuh husu, bohong kajian kumaha. Komo haju aya SMS mah tinu ngora tinu kolot. Puyeng aing cek dina teh. Ieu tuh puyeng dijieun ku saha? Ye heuy. Tuh cek awe akur. Emangnya nama yang kitu bae panjang. Ieu mah keur carita di sorga mah eueuh panyakit. Wa nazana ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Kacaritakeun mah jelema nu iman, jelema nu amal soleh, urang kabehan geus aya di sorga. Beuh, ningali sorga nu luar biasa. Lamun diuji ku amal urang memual kabeuli eta sorga teh lantaran gedong teh ulah dihayalkeun batuna batu cisoka. Ulah dihayalkeun ieu melesteurna make pelesteran urang Garut. Ulah dihayalkeun ieu sorga teh sorga kos bangunan-bangunan kelapa gading BSD dan lain sebagainya. Sorga mah ieu batuna tina emas tina perak. Di dieu suasana teh eueuh panon poe, eueuh bulan, eueuh listrik dan lain sebagainya, tapi seluruh cahaya aya hese nyaritakeunana. Lantaran disebut beureum lain, disebut hejo lain, disebut koneng lain, seluruh cahaya aya. Tajri min tahtihamul anhar, dihandapeun gedong teh beuh cai-cai sing kolocor asli sorga. Ketika kurang ditambah eta cai nyamperkeun tangkal kayu teh akarna lain dihandap tapi di luhur buahna macem-macem, hiji tangkal kayu teh tangkal buah misalnya lain buah doang, tapi seluruh bubuahan aya di tangkal buah teh kumaha. Di hiji tangkal teh didinya teh jeruk aya, apel aya, anggur aya, cau aya dan lain sebagainya. Teu kudu dialaku urang teh terekelan raga kurang atuh. Tinggal di tempat di tegal di awel cau ka dieu sia. Cau datang ka urang didahar ku urang teh geus didahar, cau jadi deui datang deui ka ditu teu kumaha. Teu ngabeakan, maju beungeut urang per harina berbeda, tambah ganteng, tambah kasep, tambah geulis. Iyalah sorga. Bidadari di sisieun urang teh ketan aya 70. Waduh, nu hepe susuna. Allah. Aduh, Masya Allah, irung mararancung bibir, aduh geus hese nyaritakeunana. Nu mantak geus pokona mah sorga teh lain lalagaan. Bau jengkol, bau peuteuing. Kumaha sarareungit MCK di sorga mah sugan neangan WC urang eueuh. Atuh lain sorga mah sakeneh ngising keneh bae mah. Atuh hese aya ngising keneh mah pan babauan eueuh di ditu mah. Urang dahar bae nginum bae teh kudu neangan MCK di ditu mah asal kesangan ras beres. Masyaallah, aju kesangna seungit teh. Ya mah bener-bener sorga, penyakit batin eueuh zahir kararasep jeung garelis per hari urang teh makin kasep makin geulis berbeda wajah, tatangkalan dan lain sebagainya ge. Oh, hese nyaritakeunana kitu keneh sinar-sinar dihandap sing kolocor tajri min tahtihimul anhar. Geus hese nyaritakeunana bae sorga mah lantaran eta kenikmatan anu hakekin leuwih ketika urang ningali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kumaha ta urang engke ngomongna di ditu ye urang bae heula keur carita.
barang daratang kabeh ka sorga beuh pelukan ja ente ge ka sorga. Ujang sia ka sorga ka dieu wah pelukan urang kabeh. Wih itu kiai urang wah pelukan ku bunga-bungahna waduh ieu kakarak asup ka sorga kabeh ge kararaget. Masya Allah cak Tuhan Syekh Abdul Qadir kade sia ka sorga kene ka sorga sia ge akibat taon sia maca Syekh kula di ditu sia maca Syekhna pasti ikhlas ja awal-awal mah yang berkat bekat bener kata dia kena mah ikhlas lah cak teh tah ka sorga kabeh waduh geus Kangjeng Nabi aya sahabat aya kabeh barang asup ka sorga kumaha ngomongna wa qalu ahli surga ngomong di surga alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ieu bahasa ahli surga sadaya puji tangtu ka Gusti Allah. Gusti nuhun ka bina-bina luar biasa abdi teh anu Gusti teh parantos tuduhkeun ka abdi li hadzal amal karena ia amal nu melalui amal-amal ialah abdi bisa ka sorga. Abdi amal teh iman ka Gusti iman ka Rasul Gusti di samping eta abdi teh terus duturkeun syariat anu dikembangkeun ku Rasul Gusti anu terus diteruskeun ku para ulama-ulama warasatul anbiya. Abdi teh terus ngamalkeun iman melalui syariat-syariat teh. Nah, ieu nu datang ka syariat doang di dieu nu datang ka tarekat di dieu nu datang ka hakikat kabeh aya di surga. Berbagai-bagai tahapan ke di surga. Nu bersyariat mah aya di dieu, nu bertarekat mah aya di dieu, nu berhakikat mah aya di dieu. Kabeh ngan ka surga tanpa aya ngunek-ngunek pan sia mah luhur amat, pan aing mah handap amat moal aya lantaran geus dicabut panyakit. Nungis dihandap senangku dihandapna nu di tengah senangku di tengahna nu di luhur senangku di luhurna lantaran pada akhirna mah engke bisa silih sabab nu aya dihandap nu bersyariat nyaba ka nu bertorekat nyaba ka nu berhakikat engke nyaraba urang ka rasul urang nyaba urang ka Kangjeng Nabi Isa nyaba ka Kangjeng Nabi Musa ka Kangjeng Nabi Harun ka Kangjeng Nabi Yusuf ka Kangjeng Nabi Daud bahkan engke di sorga teh pan aya hiburan anu bakal nyanyina Kangjeng Nabi Daud alaihi salam. Wah, mantap kurang aya bahasa uluk-uluk Nabi Daud. Suarana, masya Allah, kurang ngadengekeun Kangjeng Nabi Daud di dunia bae ge kapan manuk-manuk ge cara rici di dunia ye. Jelema kabeh ngadengekeun bahasa ngadengekeun suara Kangjeng Nabi Daud mangalalentuk bae kabeh. Sapi munding lamun keur leumpang ngadenge suara Kangjeng Nabi Daud cicing ngeunaheun biasa. Masya Allah. Tapi coba ge sapi keur leumpang ngadenge suara Haji Pendi gegerebegan. Aduh, kebo ge lamun ditanya kumaha sia ngagerebeg galedeg aya kaceuli cak. Tah ieu suara para jasa engke di sorga urang bisa ngadengekeun. Gantengna Kangjeng Nabi Yusuf ngeunahna suara Kangjeng Nabi Daud ngan moal aya nu pangganteng-ganteng nama iwati Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadaya puji tangtu ka Gusti Allah nu parantos tuduhkeun ka abdi kana ieu amal ti mimiti iman datang ka beramal soleh abdi ieu teh lain abdi menang Gusti allazi haza jazaa'u nu abdi amal teh ieulah babales dayana surga. Abdi bisa asup ka surga kulantaran sabab di dunyana iman jeung beramal soleh. Mun lain cacak-cacak Gusti abdi moal kieu wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Abdi sadaya teh moal meunang pituduh mun cacak-cacak ku Gusti Allah abdi henteu dituduhkeun mata hidayah teh mahal. Hidayah teh aku Kangjeng Nabi dicaritakeun aya hidayatul khalqi aya hidayatul irsyad aya hidayatul taufik. Mimiti hidayatul khalqi dibere hidayah sebagai makhluk. Ketika cicing bae horenganan aing teh aya nu nyieun Gusti Allah anu ngadamel langit bumi katut eusina hidayatul khalqi iman ka Allah bahwa Allah nu nyieun. Tapi lamun teu dibere hidayatul irsyad mangan sakikituna bae tah ka sorga mah ka sorga ngan lewat neraka heula sebab kakarak hidayatul khalqi.
ketika geus aya hidayatul khalqi manehana dibere hidayatul irsyad wal bayan, hidayah untuk menuju pituduh jeung bayan kepertelaan syariat. Hayang mondok aing teh nang saha eta hayang mondok nang Allah, dipaksakeun ge cak bapana sia mondok bae dibiayaan ku aing ulah nyarit ulah hayangna ulah mikiranna naon pokona sia mah mondok bae teu bere hidayah mah teu betah jeung bunga nang Allah. Keur cicing bae batur di kamarana eta budak ngaleut ngaji ka Cilongok ngaji emang ngaji kumaha sih di situ ngaji ngadengkeun diajak kayu ngaji bong aing mesti tanya ku guru aing ditanya hese ternyata bisa ngajawab isin aing ulah ka kitu emang ngajina saurang-saurang lain ngadengkeun oh emang ngadengkeun doang ngadengkeun jauh ge bisa loba nu tangga Ambon ge ye coba tuh berangkat jana hidayatul irsyad ngadengkeun ojaheunya tuh irsadna aya nu mondokna aya anu sabulan 2 bulan aya sataun aya 5 tahun aya 10 tahun kumaha dibere hidayatul irsyad ku Gusti Allah aya nu datang ka paham amil jurumiyah sorop alfiyah bantek ukudul juman terus tafsir unda hadis usul fikih dan lain sebagainya wah hebat ama irsyad ti Gusti Allah teh dek dicalonkeun meureunana engke di lemburna jang naon kitu ngaranna lampu penerang irsadna hebat. Nah, kuari nu ngaji mingguan, nu ngaji unggal penting di lembur masing-masing irsyad ti Gusti Allah sanajan deukeut ka majelis teh dibere hidayah ku Gusti Allah batur datang ka majelis nya nama indit hidayah teh mahal kunaon sia indit uyang aing majelis ngadeng ngaji malulu batur mah ti jauh datang mata hatena bentaknya nama anu didinya indit nah iya kan itu hidayah nang Allah eta hidayatul irsyad wal bayan tuh dititahan balik ya ceng balik atuh sia sia mondok geus 10 tahun ke bah kula mah deuk di pondok bae heulanan moal dibiayaan ku aing kajeun lah deuk sahirup-hirupna jahabi kurang kula mah lain anak abah sia kos kitu atuh iya tuh bohonganna jahabah cenah moal ngabiayaan lain kitu sia wayah kawin umur sia geus 29 tahun ajen kege nang Allah kege merek ka kula lah deuk kumaha kumaha kula deuk ngaji bae heulana lain kitu beunsia umur 35 tahun ke ditanya anak saha siapa abah-abah ke nu isin mah geus kajeun bah kula mah deuk ngaji bae heulanan boy mah teger jasa ngaji bae irsyad da pohara jasa teu bisa dioget-oget ku mana ku bapana titah balik ke embung mah betah jasa jana di pondok betah jasa ngaji teh nikmat jasa indah jasanya nama lamun geus ngaji datang ka HSS ija eta bae alfiah ge rarikes alfiah datang ka HSS-an bae ku jana bisa menteu iya guys aya nu datang ka hidayatul khalqi ngaji mah teu dibere hidayah tapi imannya na ka Allah aya nu dibere hidayatul irsyad datang ka ngaji datang ka bisa Allah tak urusanana terakhir hidayatut taufik mahal jasa aya anu bisa ngaji tapi teu ngamalkeun teu dibere hidayatut taufik nah teh saeutik ustad anu henteu salat ustad mah ustad tapi salat teu salat nyana hayang naik ti ustad ka kiai tapi teu salat blon teu tapi aya bae teh ustad nu kos kitu teu dibere taufik dicabut taufikna nah ieu mahal ieu hidayatut taufik keur mah bisa ngaji ngamalkeunana daek hidayatut taufik lamun geus dibere daek ngamal lain sakadar nu fardu jeung nu sunnah terus jangan ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah datang ka nyai-nyayan hatena hidayatut taufikna dibere bagian ku Allah luhur jasa sehingga diangkat jadi sholihin diangkat jadi wali diangkat jadi kutub pohara jasa tambah hidayatut taufikna nah nu matak hidayah teh tilu hidayatul khalqi hidayatul irsyad wal bayan hidayatut taufik nah iyalah ulaika ashabul jannah nu nazana ma fi sudurihim min gil di akhirat asup ka sorga nyana ngomongna beu alhamdulillah Gusti Allah teh mere petuduh ka abdi sadaya sehingga iman jeung amal soleh
nuta tadina dibere hidayah ku Gusti Allah sehingga dibere sorga deh laula an hadanallah wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah cacak-cacak teh dibere hidayah ku Gusti Allah atuh kaula teh meunang moal meunang hidayah geus ulah di aku hidayatul khalqi nang Allah hidayatul irsyad nang Allah hidayatul taufik nang Allah di tengah-tengah kristenisasi anu luar biasa justru di Amerika loba nu asup Islam dibere hidayatul khalqi ku Gusti Allah di tengah-tengah berjuang supaya jadi Yahudi jadi Kristen di Inggris loba nu asup Islam di Belanda loba nu asup Islam nang saha eta nyulusupkeun hidayah ka jero hate teu puguh teu karo pemimpin Kristen paus bisa asup Islam eta mah mahal hidayah Masya Allah sulusup asup lantaran geus boga bagian kapan di dituna tempat di sorgana nu mantak laqad jaat rasul rabbina bil haqq nyata jelas geus datang rasul rabbina rasul urang sadaya bil haqqi kalawan bener deh baheula ajakan-ajakan rasul teh bener ternyata nu di zaman Kangjeng Rasul mah nyaksian Kangjeng Nabi dakwahna setelah Kangjeng Nabi teh aya diteruskeun ku para sahabat sarua nyana ge ngomong jelas nyata Rasul teh mawa bener melalui sahabat begitu zaman tabiin di akhirat ngomong jelas nyata Rasul teh bawa bener melalui lisan tabiin terus kabelah dieuna melalui lisan-lisan ulama dek aing sok kadengikeun dina maulidan dina rajaban dina haulan ternyata bener Rasul aing teh nyata jasa Rasul bener mawa hak melalui lisan-lisan para ulama nu mantak wanudu diceluk antil kumul jannatu uristumuha wahai ahli-ahli surga tilkumul jannatu sorga uristumuha nu maneh diwaris tah sorga ieu teh bima kuntum tamalun ku sebab anjeun boga pagawean di dunia iman jeung amal saleh tuh sorga jang maneh Masya Allah di masar urang teh melalui bendera-bendera di dinya aya bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sidna Abu Bakar dibere bendera Siddiq Sidna Umar dibere bendera Al-Faruq bendera kitu Sidna Ali bendera jihad fisabilillah bendera Sidna Utsman bendera zuhud terus bendera Sidna Hamzah bendera ulama-ulama para wali-wali Allah lantaran satu bendera diharap Kangjeng Nabi kadieuna wali-wali Allah bendera nah memeh berangkat ke surga Allah nitah ka malaikat nudu gera-gerokeun antil kumul jannatu ya orang siap di bawah bendera antil kumul jannatu sorga tu sorga orang siap wah dek diberangkatkeun Masya Allah melalui kapilah-kapilah kontingen percis urang kos dek musabako kontingen Jakarta wah kontingen Tangerang wah mun di jidah teh mata make bendera pan urang deka mobil masing-masing wah kontingen mobil satu naik urang lembur atuh pabeulit pabeulit biasa geus besi tinggalin bae padahal mah datang ka jero dihitungan deui nyangel pan hitunganna urang arab mah teu pati bisa ngitung wahid iten talata arba khamsa sitta sab'a samania tisa asyara 11 12 balik deui wahid isten talata heuy sakurang ieu geus tadi geus dihitung la idlis kullu wahid iten talata arba geus datang ka dia aya nu ngomong deh uskut balik deh angel urang Arab begonya ada tuh bisa ngitungnya nama tidak bisa ngitung bantuan ke orang la ada 1 2 3 4 la bas anta ijlis nyana deh wahid itnin talata arba'a khamsa sitta sab'a thamaniya asyara tisa asyara 11 12 13
balik deui bae moal berangkat di pasar urang Arab aduh maksud eta naon ku kasieun hati-hati sebab eueuh hiji nyana ditangkep gas cek cenah aing mah moal dihareup heula di tukang aing mimitiana di tukang wahid ieu teh salah satu kitu-kitu kayane jadi mobil ieu urang ieu kontingen 2 kontingen 3 ieu ge sarua urang zumara siqal ladzina taqaw ilal jannati zumara masyaallah hatta idza ja'uha wa futiyat abwabuha qala lahum salamun alaikum tibtum ya Allah ya Rabbi ngeunaheun jasa salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin ke dina surat Zumar ieu di dieu tilkumul jannah cek malaikat tuh surga geus ka dulu ngemprai urang saya lompat bae kan wah keulas noraga jontes ya tilkumul jannah cek malaikat uristumuha anu ieu surga diwariskeun jang maneh sakumaha bapak ulang paeh bae menang warisan urang bima kuntum ta'malun cek malaikat ku sebab maneh beramal soleh di dunia iman beramal soleh urang di masar keneh geus tararis tilkumul jannah cek malaikat tuh dah dulu kabeh urang woi bendera Golkaran hiji dia uristumuha ieulah diwariskeun jang maneh surga ku sebab naon bima kuntum ta'malun ku sebab maneh di dunia beramal iman amal saleh geus tarariis urang aya pemimpin urang kan dihareup geus moal selempang ieu mah lantaran ieu kontingen teh geus puguh benderana ya Allah ya Rabbi emang kumaha kitu ieu make bahasa uristumuha kieu nu mantak make bahasa uristumuha na ahlal jannati yurisunna manazil ahli nar saenyana ahli surga teh ngawaris tempat-tempat ahli neraka sebab cek Kangjeng Nabi laisa min kafirin wala mu'minin illa walahu fil jannah wan nar manzil teu aya hiji mukmin hiji kafir eta teh ngabogaan tempat di surga jeung di neraka urang kabehan geus boga tempat di surga aya di neraka aya kafir boga tempat di surga aya di neraka aya jadi geus dicadangkeun jang balik urang mun ka neraka eta mun ka surga itu ya Allah rarempan ya urang geus boga jadi urang ku ari blok-blok na geus jelas cek na geus jelas di itu kelurahan na geus jelas RT na geus jelas di dieu presiden nama malaikat malik di dieu jadi urang geus boga tempat horenganan di neraka jang pambalikan urang kabehan di surga kitu keneh geus boga tempat kabeh mukmin jeung kafir teh geus baruga tempat nah jadi saurang-saurangna boga tempat dua di surga boga di neraka boga fa idza dakhala ahlul jannah al jannata wa ahlun nar an-nar di mana-mana asup ahli surga ka surga ahli neraka ka neraka nah ahli surga geus di surga ahli neraka geus di neraka akhirat jarana bakar rupiatil jannah lihanin nar diangkatkeun surga ka ahli neraka ditembongkeun surga diangkat ku Gusti Allah di neraka keur ngojae ge kabeh kararieun neuleuh surga nuker nginum susu nuker muka susu maksudna susu SGM sia mah ka mana bae tuh sablon sia mah nuker ngadahar saos segala ngadahar bubuahan dan lain sebagainya beuh indah jasa keur alalay cerak katembong ku ahli neraka atuh panazaru ila manazilihim fiha nyana neuleuh tempat-tempat nyana nu aya di surga lantaran nyana ge pan geus dibejaan tuh tempat sia nu di surga teh itu nu mantak nyana neuleuh tah dibejakan ku malaikat hazihi manazilukum law amiltum bi taatillah ditembongkeun soteh ta ieu tempat maneh mun cacak-cacak maneh iman terus beramal soleh tah tempat sia eta pan nyeri jasa kana hate nyeri jasa percis kos urang kawin aju teu nurut ka kolot urang ngahajah
kawin nangkah yang urang nya beke nya jore jol bae aya nya putih semampai jangkung Masya Allah dibejakeun ka anak urang tah pilihan abah nu jang sia teh mun sia daek mah ambobah ulah ambobah sia mawat maneh kudu ndas bari mah kekepan bae tas hideung ongan sia teu nurut ka aing aing abah tuh geus jadiakeun ka eta nu jang sia teh kumaha bah lamun kuari ganti ojol teu isa geus kawin batur atuh sia mah sok macem-macem bae geus nikmati ku sia si hideung tinggal nyana bae ngap-ngapan ka duhung mah teh teu nurut ka kolot ka duhung mah teh teu nurut ka kolot takan eta cerita dunia ya ge hadhihi manasilukum law amiltu hei kafir ya tah tempat maneh tah kadeuleu ku sia geus disiapkeun baheula teh jang maneh mun maneh iman tur maneh baramal saleh tah eta tempat sia oh hanyu-hanyu ngana kikieuan atuh kami ka dinya kudu nonsen weh malaikat teh nonsen tidak ada teh ceuk malaikat teh sumayu qalu ya ahlal jannah ka ahli surga risuhum bima kuntum ta'malun kuari mah lantaran ieu tempat nu bogana di neraka maka warislah ku maneh tah nu baheula jang si Bill Clinton nu baheula jang si George Bush nu baheula jang si Cat Eye ucing teh atuh tah nyana lantaran ka neraka si Cat Eye kuari mah ieu tempat kosong eusian kumaha wow atuh geus kikieuan we Haji Pendi di surga lain Haji Pendi ieu geus pede bae nya sahabat ge urang geus pugu aya ieu tah nu batur ka neraka jang urang deui kaju tempat urang nu di neraka teh ditembongkeun deui hei kiai tah nu tah heula teh atuh neraka tempat kiai lantaran kiai kuari ka sorga tah itu neraka wariskeun habak sarodo los tah los jang sabae sapamenang kurang kitu kabehan los cenah ieu mah deusian ku artis sabodo geus ieu mah tah surat-suratna BPKB na kabeh tah dikeun wabeh kabeh dibikeun ka pamalikat balik oh geus teu hayang-hayang teuing aing mah kos kitu geus susuratanna geus kabeh panai ieu mah sabah AJB segala non kan kudu aya gitu kan surat-surat geus menjadi persulit tiba tanda tangan langsung je atuh upah tanda tangan mana sia teh bikeun ka ahli neraka tempat urang nu di neraka kosong lantaran urang na ka sorga bikeun ka kafir tempat kafir nu tadina jang nyana mun nyana iman lantaran nyana kafir kosong bikeun ka urang nu mantak ieulah bahasana tilkumul jannah tu sorga uristumuha nu maneh diwariskeun sorga nu maneh mah jelas aya nu kafir nu tadina tempat nyana mun nyana ka sorga kuari jeung maneh bima kuntum ta'malun lantaran maneh baheula iman tur beramal saleh nu bentak urang iman mah geus aya tinggal amal soleh amal soleh teh kan butuh ilmu ngaji dina ngaji ge kan kudu ikhlas kudu nyaho wudu jeung rukunna syaratna salat rukunna jeung syaratna haji puasa dan lain sebagaian abeh naon abeh beramal solehna mantep sesuai jeung syariat kabelah dituna sesuai jeung thariqah abeh bener-bener Allahu Akbar Allah Maha Agung keagungan Allah kadeuleu ieu amal soleh nu mantak urang mah kuari dibere taufikul irsyad di samping taufikul khalqi urang dibere taufikul irsyad daek ngaji padahal mah di imah riweuh jasa jangan warung gitu kan ya urusan tapi lah aing ngaji bae lah geus kajian tah tinggalkeun diomean ge jak wae moal bakal untung mun untung mah aing ge moal ngaji ieu dia tolol aya tungtungan kos kitu bae tah aja kunaon dia teh dagang poe minggu lah dagang ge rugi malulu mun untung moal ngaji aing ge aduh zaman teu beres kos kitu tah malaikat ge nganyatet da setengah hate
budak ngaji beneran tante sih ya. Nah yuk cerita uris tumuha tak dijelaskan kok bisa diwaris pan waris bak eta mah berenang mun anu mah korenganan kos kitu tadi nak setiap jelema boga tempat jang pengbalikan di neraka aya di sorga aya ketika urang ka sorga maka tempat urang nu di neraka wariskeun ka kafir los jang sia ketika kitu kafir ka neraka lantaran teu iman tempat kosong jang urang jadi setiap anu asup ka sorga ngabogaan dua tempat hiji nu asli dua warisan di para kafirin alhamdulillahirabbil alamin mantap ulah aya paksa-paksaan la ikrah fiddin teu aya paksaan dina agama ulah maksa urang ka Buddha ka Konghucu ka Kristen ka je nyana daekeun atuh alhamdulillah nyana teu daekeun jatuh kege diwaris ku urang. Tuh sia jadi nyahopan kuari bener tuh. Enggak cak urang antepkeun Kristen Katolik kena ambalaya di neraka. Enggak, atawa kajen teh urang ka neraka ge kan tempatna geus ku kafir tah begitu urang di ka neraka kan mana tempat aing. Cek malaikat balik kayak udah ada, tidak ada tempat ini. Udah ke surga aja ya, yuk boleh deh. Masya Allah, tinggal engke ngegro ahli surga ke ahli neraka wanada ashabul jannah beki rame bayi. Masya Allah, wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ikilah iku pasol sawiji malu jinayatil abdi yata'allaq bi raqabatihi utawi harta jinayah hamba iku narima cubantel amal lawan kaugane abdi wali sayyidihi bai'uhu laha lan iku punang kadue gusti abdi utawi ngedol abdi laha jinayah wa fida'uhu lan nebuse abid bil agal kalawan leuwih setiti min qimatihi saking regane abid wa arsyiha lan qimah wa fil qadimi bi arsyiha lan ikut tetep ka ing dalem kaul qadim utawi lapan bi arsyiha kawan nembohaken ing qimah wala yata'allaqu bi zimmatihi ma'a raqabatihi fil azhari lan ora narima cuman tel yamalu jinayatil abdi bi zimmatihi kalawan tatanggunganane abid ma'a raqabatihi sumratkan sifat kaulane abid fil azhari ing dalam walau fadahu lan lamun nabus ya sayyidu ing abid sumajana kari-karina tuan ya abid salamau lil bait kamasrakeun ya sayyidu ing abid gadoe dendol au fidai atawa nebus ing abid
walau janazanian dan namun tuan ya bidzanian dalam balenan kang kaping qoblal fidaing dalam sausane dan tebus ing dalam sadurunge dan tebus bahu bakal ngedol ya sayyiduhu ing abid bihima ing dalem karone jinayatain jinayah roro fidah watawa nebus ing abid bil agoli kalawan kang leuwih satitik min kimati saking regane abid wal arsyai dilan emboh roro fil qadimi bil arsyai iku tetep ing dalam gol qadimut dailabad bil arsyai kalawan ngembohaken karone ijidai nasibah binti sanirin talaga Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ieu mah pertanyaan galayan hormat ampunten ka Baji bade naros aya wakapan madrasah sareng taneuhna ti kapungkur ayeuna bangkrut madrasahna bangkrut teu aya nu ngisi si wakafna tos si wakifna tos maot aya ahli warisna ayeuna sementara dikontrak ku sekolah SMP hasilna rek dikamasjidkeun ku masyarakat ayeuna hasilna lain dikamasjidkeun dipake bayar guru jamiahan setiap minggu sareng dipake pangobatan anak nasi wakif anu stres setiap bulan teh eta kumaha abdi mungkin dijelaskeun hukumna mung teu nyaraho aing gos kitu mah hese ieu mah piributeun piributeun ya gos ngararaji we teh malah tembang wakaf mah geus teu meunang disalahgunakeun sakali wakaf tetep wakaf al-waqfu ala ma syarratahul waqif jadi kumaha iqrar awalna jang wakaf naon kadieuna teu meunang disalahgunakeun sebab geus eueuh nu bogana Allah subhanahu sulah kabita wakaf nu Allah tinggal dipasinikeun eta mah barang aya tanah namaning dijual pakai meuli mobil kurang abeh ka neraka ngeunaheun ya daripada ceritan gitu ke hulu ka neraka suku henteu ya jadi badikan dicoba dirapihan wakaf ye hiji pasol rek nerangkeun jinayah naroki jinayah teh penganiayaan si roki nyin zolim si rokik teh sifat hamba manusia
teh aya nu merdeka cara urang aya anu kasipatan kurokik hamba lantaran tatadina dijadikeun boyongan perang teu dimerdekakeun anak baranakan kabeh eta adalah rokik abid menang dijual belikeun padahal manusia eueuh di urang mah dongeng-dongeng hamba abid rokik eueuh ege bujang di urang ngabujang di si engkoh ngabujang di si encih na teu boga salaki tapi reuneuh barang boga bujang si eta bagus tah si bujang jadi telek berarti digawean luar jero kunyana iya ge bujang ngabujang di si engkoh ngabujang di si encing ngabujang di si encek lain abid di orang ngabujang jadi pada dasarna eueuh hamba eueuh abid eueuh rokik di Indonesia khususna umumna di berbagai negara geus hampir eueuh aya ge patali jeung nagara urang merdeka tapi lamun nagara dijajah ngaranna nagara teu merdeka cara keur ieu urang dijajah ku Belanda carita makolot urang bapak kolot urang carita bapana bapak kolot urang uyut bapana uyut terus kaditu dongengna dongeng dijajah aya serangan urang boga sawah urang nu ngagawean tapi hasilna kudu setor ka nu ngajajah urang boga imah kudu dicatet di kanyahokeun kudu ngajajah boga naon bae harta benda ieu kudu hasilna disetorkeun ka jadi urang nu digawe nyana anu ngaraup hasil teu merdeka dengan gigi bangsa Indonesia dari berbagai lapisan timimiti nu leutik datang ka nu gede kiai ustad santri terutama dihareup memperjuangkan kemerdekaan eta terus saeutik jol Bung Karno nu cerdas otakna bergaul jeung berbagai tokoh masyarakat terutamanya ngadeukeutan para kiai-kiai terus diolah alhamdulillah belenggu penjajahan pada tanggal 14 atau 17 baris entes ya kamari tanggal 17 Agustus 45 berkibarlah bendera merah putih tertanda merdeka baraliklah nyana ka nagarana ya alhamdulillah Bung Karno lah jadi presiden Bung Karno Hatta kabelah diana terus istimewa Indonesia di muka dunia waduh luar biasa dengan kecerdasan Bung Karno digantilah ku Pak Harto kudeta panjang dongeng nama Pak Harto sabaraha tahun kala jadi presiden nu urang karasa tican jembutan datang ke jembutan jadi berarti poara eta
presiden kebal jadi presiden datang ke oyag-oyagan negara di penghujung rada rek rapih niatan Pak Harto untuk mengembalikan perekonomian nu tadina ngiblat ke Eropa jeung Amerika nyana ndek beralih ke Timur Tengah sehubungan banyak dirugikan bangsa Indonesia ngan etakan negara dirahasiakeun artina dirugikan arijang negara hanya sekian persen tapi dibawa ke negara itu sekitu persen dirahasiakeun maka kunjunganlah ke Misra amis di jero ke Mekah nyana biasa kadeuleu urang asup nyana ka Baitullah ketika di Mesir bangsa Indonesia geus disetting reformasi can balik ke Indonesia nyana geus menyerahkan negara mudah-mudahan jeung nyana ieu negara bisa lebih bagus pilihlah nu paling pinter di Indonesia Habibi kakarak saminggu negara coplok hiji bahaya ya akhirnya ganti kembali datang ke Kiwari jadi pada dasarnya ku Pak Harto geus dijelaskeun negara orang cuma bahasa merdeka tetapi orang tetap dijajah mau ayeuna politik orang dijajah ekonomi manggeus 155%. Mulu amat geus kitu ge pokona mah dijajah urang. Datang ka aneh balanja de cash teh teu bisa. Eta ngaranna dijajah urang ku muamalah Yahudi jeung Nasrani. Sigana urang nu dagang baheula aya Matahari. Sigana urang nu dagang aya Indomaret, sigana urang nu dagang aya dan lain-lain. Padahal dikendalikeunlah ku Amerika. Makin ka dieu terus makin kos kieu pedagang-pedagang leutik mah atuh geus. Encan dibuka secara lebar tentang perekonomian geus kos informasi nu pohara. Jadi orang teu bisa semena-mena hirup di negara nu merdeka hakikat nama dijajah. Ai jelema nama merdeka ngan negara tetap dijajah. Dilepaskeun ku Pak Harto di penghujung tetapi bangsa teu paham. Cuman memang teu meunang dibere pemahaman saat eta datang ka ayeuna ge keaslian negara teu meunang dibeja-bejakeun. Mantak mun aya nu ngabocorkeun rahasia negara tembak tempat. Cilaka ieu naon sebab mengarah kana peperangan. Mun dibejakeun rahasia-rahasia negara urang bakal muringkak bulu jembut. Bahayang ke kadituna bisa neangan sasaran tembak. Nantak ieu bahaya ieu geus diantep. Aya salah saurang di negara nu bangun nyaho tentang minyak, tentang APBD, tentang anu tembak, bae racun. Jadi berarti negara teh jahat. Kejahatan negara leuwih jahat tibatan kejahatan kriminal. Tibatan kejahatan maling sorangan paling komplotanna 10. Tapi kejahatan negara mah atuh sanasional. KRT kabawa kabeh. Jadi kejahatan teh wah lamun dicaritakeun kejahatan kudu nyaho. Aya urang waktu teh jauh sakikieu da bae.
mentak geus bae urang mah teu kudu nyaho asal urang mah beteng jembluk seubeuh beteng ngeunah sare bisa dahar bisa salat bisa ngaji geus kitu bah deuk kumaha deui atuh deuk kumaha deui perjuangkeun kumaha geus boga settingan negara kitulah di negara anu teu merdeka. Jadi kuari orang hidup Indonesia merdeka, bohong. Hanya beberapa tahun merdeka. Kalau turah geus ngaromong baheula kemah dijajah deui. Siangan dijajahna melalui politik. Politik orang Islam lain, demokrasi lain. Tepuguh kumahanyana bae nu utar atur politik. Triweuh urang nyaritakeun perpolitikan mah lantaran diakurkeun jeung demokrasi teu akur, diakurkeun jeung Al-Qur'an teu akur, komunis lain. Aing ngomong mah demokrasi HAM. Eta kos kitu. Padahal mah jang neangan kesempatan keuntungan jang nyana nu utar atuh. Geus pokona mah urang mah kuari ngadeketkeun diri ka Gusti Allah, perbaiki ibadah urang secara zahir jeung secara batin. Ke kanyahoanana mah setelah urang maut. Kanyahoan pisan engke sabada kiamat. Mana nu mawa amal bagus jeung mana nu mawa amal goreng ke bakal kanyahoan. Mana nu bener-bener deuk urusan rakyat jeung mana nu bener-bener deuk dipuraya. Ke kanyahoanana mah ketika di sidang di Rabbul Jalil bari dipersilahkeun ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim. Terus para dai, para ulama, para ustad, tokoh-tokoh agama nyaritakeun tentang kiamat, hisab, jembatan. Terus dicarita-caritakeun. Kabelah dieuna nu korupsi ge nyaritakeun jembatan Shiratal Mustaqim. Nu maling di negara ge hati-hati saudara-saudara, nanti di akhirat ada jembatan Shiratal Mustaqim. Jangan korupsi ya. Padahal nyana. Tak kewa kos kitu ta bakal datang. Ya Allah, tama okos dokter. Hati-hati ya Pak ya, ini harus dijaga baik-baik, jangan merokok ya. Akhirnya nak katukangen praktek ngarokok, kadang leku pasien, itu dokter urang ngarokok, bolon. Jadi kesarua, DPR ngomong hati-hati, ya cek gandat ya. Waduh, korupsi makin menjadi-jadi. Gitu kan PNS ngomong, tokoh di gubernuran, di luhur, di punclot. Menterian ngomong sarua bae rame nyana nu ngomong korupsi, nyana nu ngomong hati-hati, nyana anu ngalakukeun. Jadi urang mun ngomong jeung nyararana pinteran nyana, jaritakeun korupsi orang nyana. Eta aja cek jana nanti di akhirat ini bagaimana kata jadi. Waduh, siksaannya luar biasa. Puguh hulu sia. Lantak jelema kuari teu daekeun ngadengekeun. Aneh, lurah ngomong teu didengekeun, camat ngomong teu didengekeun. Pemerintahan asal geus ngomong bae di mulu dan teu didengekeun, aya naon sih di tubuh pemerintah? Ku serempak amat ti Sabang sampai Merauke kos karitu, meureun ku gede bohong najasa. Paseh ku pasehna, hadis ku hadisna. Aya tah camat rapi ngomongna, wih hadis teh ge pohara. Tapi tetep bae nu ngadengekeunna bool. Malah dihitutan. Kula ge sok sedih, negara jadi kos kieu heran. Pugu kiai ge asal geus asup Golkar teh didarengekeun. Atuh kobonyana biangna.
Kiai hiburan Kiai sedih orang anggap hiburan berarti jangan topeng berarti ya Allah asal suka Golkar Kiai jatuh ketiban lain tangga deh mah ketiban pohon beringin adena cenah aing mah PDI atuh PDI deh kagak adil sih ya bangun FPD teh aing mah PDI buas akur bae tapakuran gerak kurang kula sok napakuran oh berarti aya dina tempat nu salah nyana teu dakwah itu masalah suka Golkar Kiai Golkar mawadah asalnya na dakwah di jero partaina asupna ka PDI ulah nuturkeun aturan nu salah nyana dakwah salah nih mari kita rame-rame sembelih ini sapinya kita potong udah gitu ya tekan larut di Golkar larut cek kalau aing titipan aing nitipan ilmu sia juga asup ka Golkar ka ajeun aing geus mere porsi ka sia dakwah sia didinya waduh kumio eleh mio Masya Allah Quran leeh kumio akibatnya ya kos gitu mendak asal kiai asup ka partai baik haju baik hiburan beyu geus teu didarengikeun atuh komo lurahna komo camatna asal camat naik we huy sakumaha ngepung puluh sarara dijai mah hirup. Nah ini maksudnya kuana introspeksi aya naon di tubuh pemerintah. Berarti kan gus gedebul jasa meureun. Tapi teu kabeh kitu. Aya lurah nu bagus. Anu malah mah diperhatikeun ku masyarakat. Aya camat nu bagus, bahkan jadi wali camat. Nikahkeun anakna. Tuh gitu kaya di pemerintah ya berenang naik 100 hiji atau 500 hiji ayalah tuh bagus lah hiji bener-bener ada sieun ke Allah ayah nanti daya tuh upaya ayo badek nyaritakeun harta tentang penganiayaan rokik ya ne Habib teman tegejekul lagi mah sakadar dongeng syariat carita agama malu jinayatil abdi ta'alaku birokobatihi harta jinaya abid etapatali karena sifat karokobahan kaabidan numandeg batali karena kaabidan lantaran atu abid nage kapan teu berdiri sendiri di bawah naungan sayyid atu komo harta ketika abid menganiaya batur Zaid milik Umar berarti ki Zaid abid ki Umar geus ki Umar ngaranna Sayyidna Gusti bosna geus ki Zaid budakna kuari Zaid menganiaya kan nyana diadili tetep kena hukum kisos tah eta harta abid termasuk abidna nu jadi harta pengrusakanana patali kana sifat karokobahanana jadi berarti atuh teu bisa kukumaha abid mah tergantung sayyidna maka atuh
li sayyidihi bai'ulah wa fida'u menang ka sayyidna ngajual abid kugara jinayat menang ditebus bil aqalli min qimatihi wa arsya ku harga nu leuwih rendah tina harga biasa jeung embona moal karti ka jeung hukuman moal ka jeung hukuman ge sebab kula ge teu karti eta dongeng ngokos kitu ta dongeng artina kieu lamun kamari aya jelema menganiaya ngabunuh misalna Zaid jelema merdeka ngabunuh Ki Bakar tahpan eta Ki Zaid kena sanksi eta kan sanksi na teh diberatkeun ka akilahna sobah ieu mun abid kumaha tah ieu abid diberatkeun ka sayyidna geus eta sayyidna ketika abidna boga laku hade bisa dijual untuk jinayah penganiayaanana jadi abidna jual untuk pembayaran jinayah atau ditebus dengan harga yang lebih rendah di harga dirina mun kurang embohan arsyha tuh kan kos gitu ungu-ungu kan bener di mana gitu bagus teman fil qadim biar siha nurutkan jegal qadim bahasa Nabi Arsya dengan ngembohan jual harga abid tersebut dengan harga minimal harga letik harga terendah bayarkan untuk jinayat ternyata kurang biarsiha embohan pembayaran jinayat ajen lah ngerti gaya ajen antak ieu mah bebas dek hees misalna kabehan reup jeung kula-kulana lah pokona hees masa ya gaji teu kapake jeung eueuh jadi masa kadar koleksi ilmu ngan jadi ganjaran kos kitu horegan kos kitu urang lamun ningali peperangan Palestina ieu geus sabaraha ribu nu ditawan tawanan Gaza disebutna eta kampung kelahiran Imam Syafi'i Gaza, bari Gaza. Kepedulian bangsa, kepedulian negara, anu akur negara, anu akur kuari agamana, mana kuari nu peduli terhadap serangan-serangan nu diserangkeun ku Yahudi terhadap Palestina. Eta kan dulur urang sarua. Dulur seagama nyeri urang ngan urang mah sebagai rakyat kan teu daya teu upaya kadeuleu ku urang budak ditembakan kadeuleu awewe ditembakan geus menyalahi aturan HAM nu sabenerna mah nyana anu ngahati-hati awas melangkahi HAM nyana nu nabrak kitu bae di nagaranya kumaha nyana bae nyana polisina di negara teh ieu geus kadeuleukeun ku urang teh ditawan mumut negara nu di sisi Palestina ya Yordan ya Mesir kabelah dituna Baghdad belah dituna Iran kabelah di Maroko kabelah di Turki geus puguh Saudi Arabia mana karena temenang ku Yahudi jeung ku Nasrani ikut campur temilu lemah jasa kan Islam padahal mun ayo kan perang-perang iya kan tanggung jawab kabehan perang-perang geus kabeh
ulahnyana doang wawehan ieu menyana nu teu dahar kuari nu pae kuari nu ditawan dan lain sebagainya urang sedih neuleuh doang 1 menit 2 menit kadina selesai ngadahar uduk deui nyate deui hahaha deui urang ayo gua nyana mah di ditu ngek-ngekan tuh nu masih ditawanan buat dibere dahar bante buah kumaha di jero tawananana masya Allah karim eta dulur urang mah rakyat teu daya teu upaya ieu tanggung jawab negara kumaha Indonesia negara terbesar di dunia Islam terbesar di dunia organisasi Islam terbesar di dunia kau teu memberikan spirit kanyana kirim urang ayo kopral kirim kena parah ka ditu haba kopral ka ditu ayo kirim peduli urang terhadap tanggung jawab agama kulantaran di urang teh dijajah tapi cek penjajah enak aja ntar lu gua perangin lat lu gua bom aju orang bool napan ngelepot ke jero mentak neangan cara Bung Karno teh sekomo presiden si eta mah artina teu boga wawane dina bab perang mah jeung teu terlatih sakitu ayana bae eta ngaran-ngaran teu terlatih bakos kiai tuh dilatih di pondok pesantren selama 20 tahun 15 tahun kan jadi kiaina tenang ngariung teu dibere berkat tuh kalem bae ngariung dihina kalem bae geus terlatih kiai waktu di pondok nama syakat puasa dan lain sebagainya kuari kamari ieu mah di kiai-kiai kuari mah manghaji tuh biasa bae geus di mamang geus di buya geus di kiai atuh aku sepira julukan bos kitu ieu lah tuh biasa bae coba nu terlatih di pondok pesantren coba tadinya di universitas sejuk hari jadi kiai begitu diucapkan Bapak Kiai Haji Mufti yang terhormat Dokter Andesnya dong tidak terlatih jadi kiai kos gitu temenang teka bawa santri mah malah walaupun jadi kiai teh di buya-buya isin buat cek Allah malain buya aing teh di mama mah buah aing teh penjahat cek Allah mah geus bodoh sia bae mata takur bae geus terlatih batak ke jauh perbedaan nu masantren jeung nu teu masantren jauh melung di mana-mana atuh kiai mah disuguhan gelas tok bola lede isin emang aing naon ieu gelas bola lede amat cau nu bolede atuh hese ngadaharna mbrak-mbrakeun ku nyari di dinya tetep bae kiai mah paling ngadahar ge 5 cau ge genderuwo tetep kalem bae geus terlatih disuguhan teh disuguhan atuh kos kitu bae ngaranna geus terlatih coba anu teu terlatih di pondokna oh iya oh biasa kayak susu lain susu nyusu sugan kiai kopi ya boleh susu ayah kopi es boleh es ge geus masalah ayo mun ngono kopi susu oh masalah geus teh mah dagang dihareup beda pokoknya kiai terlatih waktu kos kitu bae geus biasa bae jadi mah aju ditadiuk da keur dihareup keur ditukang perbedaan sabira diuk kiai atuh lamun make di non gara-garana gelas teh ditutupan marah mun kitu bae perbedaan ditutupan jeung teu ditutupan gelas du jore we embungeun emangnya gelas ngarobah rasa jan henteu mun panas-panas bae sugan ku aya gelas bagus jadi tiis atuh henteu itu takabur nah tuh kiai nu geus terlatih teu biasa bila perlu bernuk ka dinya
ya bakal ada ngangon atuh tenang eta kiai terlatih karena untuk berdoa kiai itu terlatih eta hayangna dimumule dan kebenarannya na ngamumule atuh masalah orang ngana selalu hayang tah eta ngaranna terlatih presiden ge nu terlatih mbak sudah tentara gitu ieu saat-saat lamun batur nyerang ka urang teh kumaha ayo nyana yang bercerita kepedulian bangsa negara dulur urang di kumaha kapal aya di urang pengki aya di urang kekuatan aya di urang lain di urang bae di berbagai negara konte dijajah make aturan PBB tapi kan geus ribuan dicarita eleh datang ke carita menang datang ke carita eleh deui datang ke carita menang deui ujung-ujungna kuari kan orang teu nyaho kumaha kos kitulah negara dijajah teu merdeka wario lamun misalna urang yo dipersilahkeun ku negara ku presiden hasil musyawarah gebiret untuk membantu tenaga perang ke Palestina. Panglobana orang Cikupa. Bojong ngadenya. Siap, udah lalaptar. Teu boga pencat, teu boga daun daftar we. Ditanya emang sia ieu resep jasa teu perang resep maksudna kunaon? Daripada di dieu kreditan teu kabayar. Saya ngomandingan di ditu cek dia geus lah paeh-paeh geus lah. Yang kunaon? Datang ka beheung. Eta aya pelampiasan. Datang ke itu kan jangan perawan melulu walayatalaku bizimati maraqabati bilazar tepatali harta jinayat abid kala ketempuhan abid serta sifat kehambaanana menurut kaul azan wal bisa tuh pugu hirupnya nanage aya nu boga atuh komartan jadi jada mah tepat talikan lazimah ketempuhan tanggung jawab teu aya eta mah kebe urusanana sayyid andai kata Zaid seorang abid milik Umar menganiaya Ki Bakar kemudian si abid ku Umar ditebus walau fada tebuslah Ibra sumajana nyana geus ditebus menganiaya kembali eta ge sarua salamahu lil bai' mempersilahkan si Sayyidna untuk dijual mangga pek atawa ditebus jadi cek pihak Ki Bakar terbunuh iya abid bawa dek dijual harus menyerahkan mempersilahkan atau cek ke Umar jangan nanti saya tebus saja mangga baik walau jana sanian qoblal fidai lamun teama eta Ki Zaid seorang abid menganiaya Ki Bakar sameme ditebus geus menganiaya kembali ka batur Khalid wah jadi ieu cilaka ieu mah abid pembunuh berarti di urang lamun nyaritakeun kajahatan geus inggis jasa di urang ieu pembunuh karakter geus loba jasa pembunuh berdarah dingin atuh loba di urang kejahatan narkoba ambalaya kitu keneh termasuk pamalingan timimiti di negara
pembobol, pengkorupsi, kemudian atuh maling nu kahandap geus mah hayam, ieu domba, segala hewan-hewan, motor, mobil, ambalayah pemalingan. Kumaha tanggung jawabna pemerintah terhadap kejahatan seperti eta? Nyangakeun sadaya-daya, nyana nu boga strategina, nyana nu boga kekuatan, nyana nu nyaho kejahatan nu pohara. Nu paling vital perzinahan. Waduh, aya nama perzinahan. Geus saya ngomong. Mantep kadang-kadang masih turun azab bae. Orang kakarak ge sabara minggu mah teu hujan panas luar biasa. Sok rarempan. Bab nu nyieun bendu ka Allah na loba jasa. Teu narurut ka aturan Al-Qur'anul Karim. Taya Zaid ngabunuh Bakar can ditebus geus ngabunuh deui ka Ki Khalid. Nah eta kumaha eta? Walau janasanian mun jana menganiaya kedua kali qoblal pidai memeh ditebus ba'au fihi jual ku sayyidina untuk dua jinayat atawa kaki bakar kene ngan jinayat tentang a'dha au fadahu atawa nebus bil aqalli min qimatihi dengan harga terendah wal arsyain jeung embohan kekuranganana bil qadim bil arsyain. Kitulah carita tentang keabidan patali jeung perjinayatan walau a'taqahu Allah mun ditanya di ilmbur ngaji naon tadi nu kahiji lah aing hese ngadongengkeun anak tama pohara atau pokona ngaji naon teu pohara hese bae geus pokona mah tanyakeun ka babaturan aing nanya ka babaturan emang tadi ngaji naon teh guruna ge teu kahartieun bangona Atuh, Masya Allah.